Urang mah kuari berita teh anu dideuleunan nu parotongna, nu katembakna, teu nyaho di medan lagana kos kumaha sebab eta mah nu teu perang, Pak. Anu ditayangkeun mah nu teu perang atuh tah mah masyarakat leutik. Cek otak urang ge kok geus kitu amat di medan lagana tuh coba sorot, tayangkeun eueuh. Nu disorot teh anu jelema hararees, nyusuan, atuh kos kitu mah. Ditayangkeun dadada tuh pasti paeh. Ditembak ku boro-boro ku senjata ku pepletokan teh paeh. Nu di medan laga sia tah tayang eueuh teu ditayangkeun. Ye, kana mah tara renang we. Model segala ngaroko Ji Samsu. Meunang ti mana eta Ji Samsu? Lamun lain di Indonesia kan hese. Pos gitulah kejadian seputar perang Palestina. Mata ke ulah kaget mesin ke di dia anu dikirim ke Palestina. Ditunjuk ke kukulat. Berangkat sia. Ngan sasalaman we ka indung bapana nyaho teu balik deui bae geus pokona mah. Tapi loba yang nulis daftar. Geus kula siap ke Kiai. Siap berani amat hutang gede jasa. Lagi bandingan perang bae lah ka ditu. Aya di kula daftar cenah Kiai. Kula emang pemajikan derek cicing di imah. Aning perang bae guys ka ditu. Jadi motif nu perang teh ka urang macam-macam nu gede hutang ditinggalkeun ku pemajikan, anu bobogohan diputuskeun. Tah frustasi ngaranna teh mah. Tapi nu jelas loba keanehan-keanehan lah seputar perang Palestina per detik ieu. Bahkan loba Yahudi nu asup Islam.